hilap naon Kak? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Ulah hilap subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah tepang deui sareng urang Cijambu pangintennya simkuring saparakanca ti Arimbi Production. Insya Allah baris ngiring ngabagiakeun ka panganten sakali oge ka keluarga besarna panginten. Acara anu ngawitan panginten sambil tatan-tatan wae urang mempersiapkan kanggo prosesi pangbagea nyata prosesi upacara adat katawis panginten rombongan ti panganten pameget parantos sakedapan deui parantos pada linggih di ieu patempatan mangga urang sami-sami persiapan wae ka keluarga besarna panganten istri anu parantos ngangge seragam batik atanapi busana seragam kanggo ngadamel wae barisan kanggo prosesi pangbagea di lingkung seni Arimbi. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Pun sabun kanu mahagung nitih wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama nu dianti-anti parantos sumping nu diantos-antos parantos lenggah. Hayu urang sami-sami bagiakeun hayu urang papak kasumpinganana umumpi prosesi upacara adat Sunda di lingkung seni Arimbi. Mugia pinunggul rahayu mugia pinunggul baca. Prosesi upacara adat mapak panten pameget seja dikawita. Alhamdulillah. Assalamualaikum sampurasun. Sampurasun orang Cijambu. Alhamdulillah tepang deui sareng aki sabarakanca di lingkung seni Arimbi Production. Alhamdulillah aki di dieu baris ngiring ngabagiakeun ngiring ngareah-reah oge ka incu aki anu tos geulis tur kasep. Alhamdulillah mantena parantos ngadahup ngajatuk rame urang bagiakeun cu. Tapi sate acana widian aki rek ngaraja heula aki rek ngadua heula kanu kawasa. Mudah-mudahan sadaya pamaksadan urang aya dina kaberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasalamatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pun sapun kanu mahagung duka gugan kun payakun bral gumlan cileung ngadeg sapangersana kawasana di langit pating karetit di dunya pating kulisik gumelar di alam lahir. Muji syukur ka yang agung kecapna alhamdulillah alhamdulillah. Bari muji syukur ka yang agung kecapna alhamdulillah alhamdulillah 1000 kali alhamdulillah. Doa raja doa raja Malik Allah dina hate anu wening dina rasa nu rumasa dina hate anu masket dina iman dina Islam kitabna Quranul Karim nu agung ya Rasulullah. Allahu Akbar. Sakitu rajah ti aki, sakitu doa ti aki. Mudah-mudahan urang sadaya dipaparin kasalamatan. Yuk urang papak di Ponggawa Arimbi Production. Bro. Anu disebut perwira pahlawan pembela bangsa.
Wow. Takut putik. Wow. 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 Alhamdulillah reg. Bingah bahja temen mulia temen. Bingah amarwata suta bingah kagiri-giri alhamdulillah cu. Iya teh aki sok sanaos 5 bulan teu kikieuan tehnya alhamdulillah ayeuna dikersakeun deui. Ayeuna dikersakeun deui ngabageakeun incu aki anu parantos linggih di ieu patempatannya. Sok sanaos 5 bulan teu nabeuh ge daang ngarang ngusora kendang mah hayang wae adiki. Tik sakali deui adiki hoyong blakutak-blakutikna. Blakutik kita doman ini. Wow. Yes. Alhamdulillah nya tah kitu cu alhamdulillah nya. Ku aki didoakeun mudah-mudahan hidup duaan sing janten kulawarga anu sakinah anu mawadah tur warohmah amin ya robbal alamin. Sing runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogat kacai sing getol mandi kadarat sing getol salatnya alhamdulillah ya mudah-mudahan janten imam anu luar biasa kanggo di kulawargana nya alhamdulillah. Tah kitu araraya urang Cijambu kitu ieuna Bapak RT na Bapak RW na oge ti desana alhamdulillah tepang deui sareng aki nya tepangkeun nami aki teh Ujang tapi sanes Ujang bejo kadenya sanes Ujang abdi linggih ti nya ti sirap teh. Aduh alhamdulillah nyata kitu kasep di dunya teh papasangan aya beurang aya peuting kitu adiki leres aya beurang aya peuting aya poek aya caang aya kenca aya katuhu aya Bapak Hansip aya drum nya ada Bapak Hansip sok biasana dipasangkeun sareng drumnya gitu. Tah aki ge ka dieu teu sosorangan aki ge mawa pasangan ka dieu ge diajak si Nini da centen Nini geun bae urang mah da libur keneh tong milu ka Cijambu mah da khusus aki rek nepungan sesepuh aki di dieu aki rek nepungan dulur-dulur aki di dieu oge ka incu aki tapi da keukeuh wae sini teh da bongan 5 bulan teu kikieuan beureun dicanak ayeuna mah garanya urang calukan di TO heula di target operasional heula sugan di luhur aya kitu aki. Nini aya di luhur Nini kadieu Nini. Sigana mah kudu ku kode adiki cik kurang cobian kode nah. Umar kali op ulah waka lain ada salah kode ulah waka kadinya kode nah cada di urang-urang calukan heula ku kode Umar kali katung tung ala katung sia Nini keluar ayah gitu Nini aduh can ayah wae sorana mah kamana sih sekali deh adiki kan we sugan nepikeun ka jam 2 nya da yang mangiring bingah ka icu sekali deh adiki Umar kali katung tung ala katung bah keluar sih ini halo Aki dah gua ini siap begitu besar halo Aki ini buru ya Aki ke secorangan dia ini siap
alhamdulillah Aki naon ini jogo gerokat Aki kenapa meninggalkan aku sendiri dari tadi? Aku dari malam dandan sudah lebih-lebih luar biasa. Kenapa kamu meninggalkan aku sendirian? Heula kitu teh tingali itu si Aa. Tos kasep, tos aya di dieu. Hampura Aanya dan ini teh penting aya memberikan yang luar biasa untuk kamu dan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Mending bebeakan kieu pamajikan urang. Aki doakan urang teh atunya ieu teh ngiring bahagianya ka incu urang. Aduh, menikah rasep, menikah rilis Aki alhamdulillahnya. Can ini kedua teh. Kalau Aki ya kasih. Sok kalian ini kalanya urang doa heula ieu mah kanggo incu urang. Nya kun ini didoakeun nya. Mudah-mudahan keluargana sing sakinah mawadah warahmah. Sing tuntut tahu sauyeunan sababot sapehadean. Kacai jadi seleuwih ka darat jadi saloga. Kacai bareng mandi ka darat bareng salat. Kacai deui bareng mandi ka darat bareng salat. Kacai deui bareng mandi ka darat bareng salat. Geus. Hayo hoya kacai mah jibreg sok. Nyata mudah-mudahan janten iman anu kurat ayunnya di keluarga oge katetena nya mudah-mudahan janten istri anu salehah janten istri anu kurata ayun amin ya Allah ya rabbal alamin oge nyapan aya papatahna cek Haji Roma Irama ge kumaha teh ya cenah papatahna teh cing pan aya dina laguna naon judul laguna teh eta teh tokecang mawa penil tos blong sia lain eta sing bener sia karunya tak ieu mah wejangannya cik urang nyanyikeun gara sok kun ini heula nyanyikeun lamun teu nepi surupana sok kaakikeun deui nya urang cobian heula nya ieu mah khusus kanggo Aa sareng teteh nya mudah-mudahan sugan we ti urang dieuna aya kadeudeuh kanggo Nini sareng Akinya pajama urang geus libur 5 bulan keur meuli beas mah teu sugan aya kege aya cing Oh Marcel surupan setiap keindahan yang tampak oleh mata kaleprok atau cari cingguis kaleprok sok atau kaleprok lah cenah urang Cidamu hanya istri saleha perhiasan dunia bisa gitu ayanten ini acan aki aduh cari cinggoy atuh nah cari cinggoy teu ngarti apa kumaha aja acan tenang we da aya bapak RW na ibu hajat bapak besana aya tenang we sok lagukeun heula sok lagukeun ya prung na guys setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia Aki seti Akian hanya lengan biasa perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan dunia hanya istri yang beriman yang selalu dijadikan teman dalam setiap kesusahan kau selalu jadi penenang tah gitu cenah Aa teteh mugia ngajalanan bahtera rumah tanggana sing mulus banglus rahayu nya sing aya dina karahayuan sing aya dina kabagjaan ulah aya halangan harungan tapi da teu kitu nama aya wae nya leres Bapak Ibu urang Cijamu ari goncangan di rumah tangga mah aya wae tapi mudah-mudahan sing dewasa
Ulah egois, ulah silih-silihnya, kudu silih-silih mencari jalan keluarna atau nabi solusi. Tanya gitu Aki. Hayang nyanyi doi, ieu teh atuh da bonganna can menang 2 juta mah hayang nyanyi doi. Hayang nyanyi naon atuh ieu teh sakieu ge geus peujeuh. Heuh ke heula da ieu teh aduh ai tadi penting mah asa tiris aya nama meneh hareudang. Heuh hayang nyanyi hareudang sugan we aya keur beuli cau. Sok we kumaha ini pek we kainya. Sok eta surupana di mana Om Marcel ini di asuh. Heeh si Mbak atuh ini akurkeun heula sorana sok. Tahnya Aki setengah dia atuh tinggalin di dia aya tuh 2000. Geus nini ka dieu heula urang nepangan heula ibu hajat sareng bapak hajatna. Tetehna mudah-mudahan nya aya dina karahayuan amin. Aduh meni geulis. Tah ieu kelan ini tadi dia aya geura aya tah. Ieu uwana. Alhamdulillah Gusti. Heeh tah. Akhirnya laur kadinya atuh saya teh dieu sahayo eta. Tah ieu tingali di dieu aya. Aduh Gustinya aduh. Nya ibu mulusnya abdi aduh baik kumaha nih kayaknya ibu besana oke bapak besana alhamdulillah aki hayu urang tepangan heula tah geuning aya surupana selalu panas dan hareudang panas ini hayu urang hareup selalu panas dan besan, ada ya bapak besan. Alhamdulillah. Atur nuhun pamirsa. Jam 3 sugan. Tahan ini geus hayu ka dieu. Ayeuna mah urang bageakeun urang kaul heula ulah seueur teuing sempal ka piguyon. Yeuh urang kaul heula. Nah ya Gos. Penyanyi nyos. Yuk kita merokocedos. Let's go. Up. Yeah. Pencung ini. Babarih mah dilmu jale-jale sareng abdi babarih pacaket moal kapan abdi gaduh soal
Ayah. Sepanjang mah jalan soreang moal oleh asparan sepanjang kacan kasorang Hatur nuhun kasadayana, hatur nuhun pangersa. Urang pepakti pamayang Arimi Production. Siloka talining asin nu ngancik mangka kena rasa duh maling asin mandiring ngancik asin lahir batin Tawis ka asih, tawis ka dede. Mangga kanggo ngongkoyangkeun mangle ka asih ti ibu ramana panganten istri ka panganten pamunten. Mugia pinunggul rahayu, mugia pinunggul gajah. Anagi wilujeng mugia bagja salalami. Sallallahu
Awis Pangbagea, ayat tarian Badaya, khusus di Arimbi Production. Tuh. Sumalinding kanu agung tina panggodana setan kalayan asmanu agung Allah anu maha suci. Mung sakitu anu tiasa kapihatur di lingkung seni Arimbi Production.